Beban RT mah nya paling berat. Sabab naon? Sabab bersentuhan langsung sapopoena jeung masyarakat leuwih wani, leuwih bisa ngobrol langsung secara langsung gitu nya. Leuwih bisa ayeuna naon kitu lamun protes teh bisi langsung lah. Beda jeung penjabat-penjabat anu kaluhurna, ka desa kaluhur mah beda. Warga moal bisa bersentuhan langsung nya, malah kadang panggih ge hese gitu. Tapi jeung RT mah gitunya jeung RT sapopoena bisa panggih, sapopoena bisa bersentuhan, matak kepemimpinan paling berat eueuh deui RT. Heg sok ayeuna desa kepala desa paling nguruskeunana naon? RT hungkul kan nya. RT paling barahiji, paling loba 38, tapi RT sok anak buahna. Ayeuna aya 80 kakak. Kalikeun 80 kali 2 sabaraha tah wargana nya matak beban anu paling berat di kepemimpinan eueuh di RT. Teu percaya sok we ajaran gitu nya. Info ti handap mah nuhun.